nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan disobat. Masya Allah. Mangga Mitra Mang Anggang oge ayeuna mah ngadongeng dina TikTok. Siaran langsung live streaming dina dinten Senin malam Salasa, dinten Rabo malam Kemis, sareng dina dinten Jumat malam Sabtu oge dina dinten Sabtu malam Minggu. Mang Anggang ngadongeng siaran langsung atanapi live salami 2 jam dikawitan ti tabuh 8 wengi dugi ka tabuh 11 wengi. Mangga Mitra anu bade ngiring manco siaran langsung Mang Anggang dina TikTok kalayan bebas iklan diantos kantun di follow akun TikTok Mang Anggang supados aya notifikasi pemberitahuanana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Mangga mitra supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Cikan buka gulena cenahna deui bungkusan gule diparinkeun kana mangkok nu aya ku pamajikanana. Ieu ge sarua ati babat jeung bayah keureut badag bersih teu campur kerewet samarana madok teu koneas kurang cipati. Nepok kitu lengkasman ngaulang, kumaha biasana sate jeung gula sakieu lobana. Kumaha bisana sate jeung gule sakieu lobana jaba ngeunah dijual murah bari untung. Cek Kasman, manehna oge ngijir yen teu samemena barang jual teh embung ngarugikeun konsumen. Sakali deui gule di sairan bukurna gorehel weh aya anu ngagorehel. Naon ieu? Cek Kasman, tarangna kerung bari pano nyidik-nyidik keretan daging mulus sababaraha bukur. Gusti nu agung, dina gule nu sakieu murahna masih ditambahan keneh ku daging sengkel disikak badag beu nyan loba keneh bukur patan kuah bari harga ukur 15.000 saporsi. Aduh Kasman kekecerak, paingan we langganan kalabur ari ka kieu mah. Paingan langganan aing kalabur palindah ka dinya tayona mah. Cek Kasman, aduh manehna ngan bati bisa humandeuar. Mitra kaum dangu Jung Kasman nangtung koreleng ka kamar nyokot kaca Suryakanta atawa sok nu kasebut kaca pembesar teh. Niat mah rek maluruh urat daging rek ngabuktikeun cenah cek batur yen daging begu mah uratna tekekep awas daging sapi bari jeung semu pias. Tapi sakali deui sangkaan teh nyalahan. Kasman temanggi hal-hal aneh. Pikiran aing we meureun suudon. Cek gerentes hatena. Boleh galeco. Manehna rumasa teu imbang kusabab warung anyar bah karna nu jadi sainganana leuwih unjul. Antukna rek kumaha deui manehna jadi boboleh. Keunah mimiti isukan mameureun rek eureun we dagang teh. Bersandang-endang bening keneh ganti pacabakan mameh potol modal ngan kana naonnya. Cek Kasman deui na jero hatena.
Akhirna mah Kasman teh bener-bener eureun jualanana. Singkat ieu riwayat, poe ka poe geus kaliwatan ari geusan nyukupan kabutuhan rumah tangga nama. Harita teh ngandalkeun gali lubang tutup lubang. Hutang ka ditu ka dieu. Harita bada salat Isya ti masjid, Kasman boga kasempetan diajak Padarmo. Tatangga gigireun imah ngadon dahar di warung Bah Karna teh. Itu ge pedah Padarmo nu maksa. Kasman mah teu kabita sabenerna mah. Rek ngadon ngopi we cek dirina baturan wungkul gitu. Di barang sup oge Kasman geus boga rarasaan sejen. Manehna ngalengkah teh ati-ati antare bari marmir tapi bet teu pupuguh bulu punduk asa muringkak. Kusabab disutekangeun manehna asa aya nu ngukuntit wae. Karasa beda tina ngeuseuna. Sengit kembang malati awun-awunan gending Jawa mirih gaayaan. Di warung karasa beuki keung. Manehna babacaan sabisa-bisa bari nyumputkeun semu sangkan teu grogi. Ulah kaciri gegeumeueun. Gek Kasman diuk ngahaja milih di juru deket meja kasir. Mitra kaum dangu sabot nungguan sate dibeulem. Kasman rarat-reret ka sabudereunana milikan gambar dekorasi dina tembok nu nempel ting garantung. Aya hiji oge gambar nu kaharti ku dirina. Absurd teh meureun pibasaeunana mah. Teu panonna neuteup manco kana hiji gambar anu ceuk pikirna rada aheng. Kusabab eta gambar teh mangrupakeun gambar getih pajurawet. Ting arudat beureum seger paselang jeung gurat-gurat urat. Kawas gambar ping-ping anu dibelek. Getih nangucur di tadah letah anu ngerel. Jiga poster Mick Jagger. Ih, gambar naon eta? Kasman ngabirigidi kukurayeun. Kasman sajongjongan ngahuleng bari pahareup-hareup jeung Padarmo. Taya nu nyuara ngabatem bangun silih rasakeun kaayaan. Padarmo jongjon udud bari nyuruput pedang jahe. Mitra kaum dangu selengseng kaambe sengit daging dibeulem. Teu yeuh mata kabita pikeun Kasman mah. Beteungna kalah ngusial ruy-ray mural jeung sabal. Sengit malati nu tadi nyambuang ganti asa bau hangruk. Haseup pameleuman nu kuduna ngahudang lapar bet kalah malik hayang ongkek. Mulak ngelun ngajaul ka Jomantara. Na atuh mitra, barang disidik-sidik anak bleg teh ngajiri makhluk pikasieunun. Mimitina ukur ipis ngalangkang wungkul, beuki dila beuki kandel, jeleg ngajiri wujud genderuwo kawas dina film-film. Panona beureum semu JR jeung molototan.
untuna rang geteng, bibir kandel ngajawid, leungeunna ranggah ranggoas, kukuna panjang seukeut jeung melangkung. Keur antang neuteup seukeut lir rek ngrekeb ka manehna bari jeung pikakeungeun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sababaraha kali Kasman istighbar bari ngusap beungeutna. Haseup nu ngajeri makhluk beki atra ngabegegan. Warnana jadi ririakan, sakapeung beureum, sakapeung hejo, beureum deui, hejo deui. Tuluy hideung ngabalegbeg lir kalangkang nu ngadaplok dina tembok kamar Kasman, dina poe-poe ka tukang teh. Kesang badag renungna taar, beteung beki ngajeletit. Pak Darmo, punten dikantun heula nya sakedap, bade kacai heula. Ceuk Kasman, pupulih ka Pak Darmo, rek milu ka jamban cenah. Mitra kaum dangu memeh jung Kasman cengkat, tapi tekebat kusabab kaburu aya pelayan nyamperkeun nuduhkeun tempat nu dimaksud. Betku aneh kawas nu apaleun manehna rek kacai, eta pelayan nuduhkeun tempat nu rada anggang ti jongkok. Itu Pak, palih ditu bilih bade kacai mah, cek eta pelayan. Ojengkang Kasman lempang ka tempat nu dituduhkeun, ngaliwatan dapur jeung taman leutik di buruan tukang. Dikenca katuhun jalan nu diliwatan, rajeg tangkal kembang kantil, oge kemuning paselang jeung kembang kanana. Dina pot aya kana limana parendek meureun cangkokan, tapi meh peuy kembangan seungitna asa di kuburan. Di juru taman pernahna jamban teh ngarendeng jeung roangan mangrupa kontainer badag. Tayoh nama kontainer badag eta teh paranti nunda daging digembok wedel. Ngan anehna di bangunan nu agreng samodel kitu bete kabireungeuh aya musola. Biasana kapanan sok pada deket jeung jamban kapanan musola teh. Kasman lempang bari setengah rusuh, bet aneh rasaanana jiga aya nu nungtun. Sup si Kasman asup ka jamban. Memeh nagog alak ilik heula nitenan kaayaan. Keramik dinding warna hideung, hideung hasipan urat bodas. Persena keramik beureum getih, payus jeung tembok. Sengit parfum ge beda jeung nu biasa. Ieu mah sengit khusus, lain ngan saukur ku kamper. Kasman ge kakarak ngangse sesengitan jika kitu mah. Kaayaan didinya caang marakbak ku lampu neon. Pantesan nu balanja betaheun kayak kieu mah, ceuk Kasman ngomong sorangan. Cacak zaman oge mani mewah kieu yeuh. Alabatan restoran bintang 5 wae, pikirna. Jigana kabawa ku kaayaan Kasman teh hayang ngalodom teh teu jadi. Beuteung usial ngadadak cager deui teu sakara-kara.
kagok asong aya di WC pengangguran wadah sabun kumanehna diilikan atuh da mani alus pisan diukir wangun Dewi Durga tina semen bodas leungeunna ngaranggem botol sabun payus jeung eusi botol sabun nu rupana beureum kental teu jiga di tempat sejen nu ditambahan cai jeung sangkan irit. Tuh dipencet tutupna ge kudu rada ditanagaan geuningan kental pisan ieu mah teu cara sabun di tempat rumah makan atau warung anu lain. Cek Kasman najero hatena nah hese kaluarna seungitna lir minyak sawarga deui cek Kasman deui tapi barang botol sabun diangkat breh bae dihandapeunana aya ali watang perak wangun takorak panona batu rubi beureum cahayaan gap dicampak tuluy ditanggeui ditimang-timang sabab Kasman asa wanoh kaeta barang nah jiga ali boga aing ieu nya kitu asa bauh kana ieu ali teh oleh-oleh aing ieu teh kapanan keur si Mul menang meuli ti tukang asongan di panelokan memeh katrunyan bas aing liburan ka Bali tahun kamari nya bener batu ali dibikeun ku aing ka si Mul ieu mah manehna nu eta watang ali wangun jiga kieu teh kapanan sabab cenah asa gagah cenah benar da ceuk nu ngajualna ieu ali lain sagawayah mibanda kekuatan goib nah kitu sakana aya kitu samut pautna jeung ira lakon sabab pantrunyan teh kakoncara desa mistis eta teh walau alam bisawab cek Kasman setengah ngupahan diri ras manehna inget mun teu salah ali teh jerona kumanehna ngaja di grapir ari diilikan gebeg Kasman ngagebeg tetela aya tulisan Kasman 2017 terturna nyorocod hate ratug tetunggulan bari tepuguh pipikira atuh geus kitu mah teu dililakeun deui sup ali teh disakuan kanu kantong calanana terus manehna nangtung rek kaluar ti jamban nah atuh teu lila ana jegug di pipireun warung kadenge sora anjing anu boga toko buku tatangga warung satebah karna anjing teh ngagogog sadua-dua anjing gararde anjing luar negeri sagagampar jeung warung ngagogog bari abrug-abrugan hayang leupas tina kandangna runyung nu bogana datang tapi kateteran sabab anjing anggar beki ngajegug bari totojer kalayan rosa. Mitra kaum dangu tina tangkal Tanjung sisi tembok sora toke norok tok torok tok torok tok toke ditung sora toke teh jangkep 8 kali disadana nya kitu lamun toke disada 8 kali tandana aya jurig anu nyilimuri Kasman ngahep-hep awas bangsat digentak ngadedempes heula sakedeung nungguan pangacianana karumpul deui geus karuhan aman mah kakarak panto jamban teh dibuka rap make sendal nu ditunda luhureun lama kekeset tina kaos warna hejo jenghok deui Kasman ngagebeg terus mundur salengkah make sendal jadi asa-asa. Mitra kaum dangu ajurungku panasaran sukuna dikoer-koer nyilikan lama kekeset teh
gebeg manehna ngagebeg. Tetela kekesed teh kaos saragam ti warung manehna. Najan geus baseuh Kasman apal kaena. Duh, palang siang simul ngemasan pati dia tempat alatan alih tangkorak. Pikiran Kasman pegaliwot tak nyambung-nyambung kejadian nu kada dapat. Duh, mun nya teh duh, kuring asa dosa. Berarti simul dipaehan ku bakarna hampura mul. Cek Kasman, bari rusuhan sendal dipake. Ngan basa manehna rek jero warung deui, nah atuh. Ana durug-dug teh awakna asa aya nu ngagusur. Dibawa ka palebah kontainer teh. Gudang daging. Panto gembokna ayeuna mah muka melenge nu tadina ngonci teh. Urut nu nyokot daging tayona mah. Ketayap Kasman ke ketayapan. Panto kontainer disurungkeun launan. Sapaseun awak pisan. Sup manehna asup. Mitra kaum dangu di jero kontainer simpe mitra. Ukur sora mesin nu kadenge ngagerung laun. Mesin kulkas anu badal nu ngahaja dipasang di jero kontainer eta. Pikeun iskeun daging stok keur jualeun bahkarna. Ngan aneh teu karasa tiris padahal kembang es ngadaраplok dina sisina. Di jero ukur caang rayem-rayem kasorot cahaya lampu nu nyulusup di luar da panto masih melenge keneh. Lenyap hate Kasman ngalenyap. Basa ningali stok daging ting garantung dina gancu pangaitna. Tuluy kumahena diusap lalaunan. Duh, mani loba kieu. Tangtu gede modal nasi bakarna teh. Ceuk Kasman. Bari capa-cipi kana saku neangan mancis. Baterai mancis dihurungkeun. Hiji-hiji unggal gantungan daging dihilikan dirampak tangtunganana. Deg, 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 keteg jajantung nangarapat. Gumeter rosa, rasaan asa rek coplok tina tempatna. Daging diilik, diusap, diiker-iker. Aduh biung, subhanallah. Teteh geuning lain daging sapi. Tak supakal. Ieu mah mayit jelema menang neugeukan ih. Malah aya keneh nu masih leungeunnan ih. Itu. Jeroanana ditambrukeun di handap ih. Jajantung bayah peujit mending ngalungburuk numpruk. Leket teh Kasman ngaleget teh. Mancis ngaceleng awak leuleus satulang sandi. Baluas asa kabur pengajian. Komo basa panon nyasar hiji suku nu masih lengkap. Ping-pingna jeung bitisna masih ngahiji. Samalah dampal suku katutramona ge kumplit keneh. Panon Kasman dibelel-belelkeun negas-negas gambar tato tangkorak lebah bitis. Saeutik luhureun keuneung. Si Mul, geus neusak deui ieu mah. Suku kenca si Mul, Gusti Nu Agung. Mitra kaum dangu ujug-ujug alarm jam tangan Kasman disada. Nah atuh anak pes teh lampu parem. Gelebug angin gede lilimbungan ngegelebug gebrug. Panto kontainer ngonci di luar. Bireungeuh kitu Kasman rampang rempeng. Suku asa nancep teu bisa incah keluar. Hayang sang hing-hingeun ceurik hanjakal manehna nincak eta tempat. Bet jadi kitu balukarna. Mitra kaum dangu telilati harita kedepruk kadenge sora anu lempang rusuh. Malah mah beuki lila kadengena beuki ngarusuhan jika anu lumpat. Kolon cerang kadenge sora gembok dibuka. Sebrot aya lampu senter anu nyebrot. Ditojokeun mapai rohangan. Kasman kasima manehna cameot bari angger nagog handapkeun suku Simul negeus karilayona. Tit ujug-ujug alarm jam tangan manehna disada deui.
pas lampu parem, gelebuk angin gede lilimbungan, gebruk panto kontainer ngunci deui ti luar. Kasman rampang rempeng. Basa rek nangtung, niat rek buru panto kontainer teh, tapi sukuna asa nancem, teu bisa incah keluar. Atuh si Kasman dengan bisa calawak teu nyoara. Kasima hayang sahing-hingeun ceurik teu inget di kalalakian. Aduh, nabat kudu nincak aya tempat aing makadung, antuk laki balukarna ieu. Cek Kasman ngomong sorangan. Telila kedepruk, kadenge deui sora nu lumpat rusuh. Gulu bragon jerang, sora kunci gembok diadu jeung besi kontainer. Ayohna panto dibuka. Bener weh. Telila srot aya lampu senter ditojokeun deui mapai eta rohangan. Deui Kasman begitu puguh rampa, aya sieun, aya ruas, pabaur pagaliwota jeung rasa inggis dirina katohyan kudu anyar datang. Bisi dituduh curaling, atuh tungtung nama Kasman teh cameot bae, bari angger nagog handapeun suku layon si Emul. Kaum dangu kocapkeun di luar. Kira diantarana salengkah tina lawang pantok kontainer asup ka jero. Nyampak bahkarna keur ngajanteng, leungeunna ranggem nu kencang ngajingjing gurinda listrik. Nu katuhu nyenyekel kampak dituturkeun ku pamajikanana nu keur nyorot-nyorotkeun lampu senter. Paromana mungguh pikasieun jiga ngembuka ambek anu rohaka. Ojengkang bahkarna asup ka jero kontainer dituturkeun ku pamajikanana nu angger nyekel senter. Demi si Kasman angger ngayak-yak di jero kontainer, bebacaan sabisa-bisa palak binas katut ayatul kursi didawamkeun. Nangtung cek bahkarna bari ngabadega di hareupeun Kasman. Adenge sora bahkarna handaruan panonna nyorot beureum burahay, beungeutna samaririakan. Sakapeung siungan bari jeung ranggeteng, sakapeung wujud bahkarna saujatna saujratna. Boro nangtung sia, cek bahkarna deui. Jung Kasman nangtung. War, sora gurinda listrik disada. Pesona seukeut muter ngahiung luhureun sirah Kasman. Ayohna rek nyasar beuheung. Batin Kasman ngajerit sumambat ka Allah nu meureubeng alam. Bae aing ki sarana mah, ceuk si Kasman na jero hatena. Keras inget kau di imah, beungeut pamajikanana kagambar dina kongkolak panona. Aduh, ampun bah. Kasman cerik hilang pengajian. Rasakeun ku sia Kasman, cek bahkarna bari ngulang-ngulang gurinda na. Kraeng eta sora gurinda mata kelinu. Sora gurinda mata kelinu kana ceuli, bahkarna kumetap puntuna kakarot diaradu. Mun disarada mata kelinu. Aing oge apal ka sia Kasman. Sia teh penasaran pisan ka aing teh. Geus rupa-rupa perkara, rupa-rupa pareka ku sia dilakonan. Dimimiti nyusupkeun si Emul ka warung aing geus sia. Demi kanita pamajikan sia abi-abi balanja. Leh, tah ieu rahasia aing mah yo. Ari sia hayang nyaho mah yo. Bahkarna seuring ngagak bangun sugema. Tayo na sia teh teu ngabal ngami. Tayo na manehna teu apal ka urang abah.
pamajikan anak ngomong ngirung bade nyikikik. Sorana bet kumatak aneh kusabab jiga soran ini bari jeung nembongkeun sihung nu lancip jiga ruruhit lajag lejeg jugrah jigrah pikagilaeun di hareupeun si Kasman anu teu bisa minge deui. Sia geus wani-wani ngasup ngangge tempat tang tuh mau bisa keluar deui. Isuk tang tuh dah danging sia bakal jadi sate tur make laris di Mareli. Cenahna deui cek pamajikan Bakarna. Cenah maksudna mah sia geus wani-wani asup ka ieu tempat tang tuh cenah moal bisa keluar deui kitu. Isuk cenah tang tuh daging sia bakal jadi sate tur bakal laris di Mareli. Mitra cek pamajikan Bakarna bari nyangereng pikasieun. Sorana jadi perak ngageber. Kasman. Sok. Kok sia geura ngomong. Pamenta panganggosan sia sampai Mesia jadi badusan. Cek Bakarna. Bibirna nyingsat tembong sihungna. Kasman neger-neger maneh. Mung disebut kumeok memeh dipacok. Nyeplek jawer ngadar jangjang miuni hayam kabiri dina alatan rasa kasieun anu liwat saking atuh mitra akhirna mah kawanina datang deui. Kuniang manehna nangkung srog maju salengkah pahareup-hareup jeung Bakarna renghap ngarenghap sababaraha kali pok manehna ngomong kalayan tatag nakeranan. Bah, tersangka bah, geuning abah teh tukang ngajagal jelema. Memang enya kajayaan aing ayeuna lamun tas nguyeup teh manusia jeung mere parabun ti Gunung Galunggung geusan sahabae anu jadi halang usaha aing. Aing ngalah pangersa ti Kanjeng Ratu Dewi Ngalapati Ratu Buta Hejo di leuwih nu aya di tutugan Gunung Galunggung. Cek Bakarna eulem-eulem. Atuh paingan cek Kasman can ge anggeus nyarita wer sakali deui Bakarna ngamang-ngamang gurinda listrikna. Kasman peureum ti papareket kusabab asa geresel bae eta peso gurinda nu muir teh nyapatkeun genggerongna. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun Mang Angga ngadongeng kurang teraskeun. Kasman tok mau tok badak gana-gana paeh ge manehna geus gilig pikir rek bakal balitungan heula. Kukituna prung Mitra. Kukituna srog Kasman adu hareupan jeung Bakarna. Setan iblis model kieu mah hamu bisa dilawan ku kekuatan fisik. Cek Kasman na jero hatena. Moal bisa dilawan ku kekuatan fisik nu kieu mah. Tapi kudu nurunkeun jampe pamake. Cek Kasman deui hatena galecok sorangan. Kabeneran mahena teh kungsi asak wirid. Mangsa ngora masantren di ajengan Utom nu aya di Garut. Ingat kadinya ngong bae kadenge suratan katinggalan. Nungan saukur kadenge kudirina wungkul eces pisan sora ajengan Utom. Yeh Kasman meruhkeun jalma nu kaserupan mah panggampangna galantangkeun wae Al-Fatihah ditema ku ayat kursi alabah kalimah wala yuhituna bi sayyin min ilmihi illa bimasya wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wala yaquduhum tuhuma wa huwa aliyul azim.
pek kusarkeun pikiran ke Allah nyenang tu nyingkah tah dunyurukna kekuatan setan ukur sihir kasman penipuan malulu jika nunya ada hamat aya hartina mun urang yakin kana pitulung Allah kasman geralayona. Kasman renjag kasman ngarenjag sabab kagerewahkeun ku sorabah karena nu beuki handaruan ari pamajikanana anggar jalang-jeleng ka dirina bari nyorot-nyorotkeun lampu senter nu dicekelna beak sia kasman waktuna sok geura papag pati sia ceuk Bahkarna bari nyorodorkeun gurinda listrikna nu asa beuki deukeut kana beheung kasman. Mitra kaum dangu kasman beki wani srog maju salengkah ngalewatan mangrewu kembang es nu napel dina dingding kontainer. Kasman madep bangun teneung ka Bahkarna jeung pamajikanana rikat manehna ngarawel kembang es nu napel dina dingding kontainer sawur diawurkeun kana beungeut Bahkarna bari panon angger peureum teng ka Allah nu Maha Kawasa. Dua kalimat syahadat didawamkeun dina hatena nepi ka nembres kana kolbuna. La haula wala quwata illa billah. Ya. Cek Kasman nu terus maca Al-Fatihah ditema ku ayat kursi dibaca dibulak-balik sababaraha balet. Kusareretan Bahkarna kaciri jadi gempeur jika nu soa nu tadina lajag-lejeg ayeuna ka tembong agag-agagan. Rengsek Kasman babacaan kersa Allah nu Maha Kawasa ujug-ujug kulawing weh suku layon si emul lir aya nu muntangan ngulawi tawing-awingan maju mundur awakna ayun-ayunan tarik pisan tina kaitanana kulawing plas weh suku simul kawas aya tenagaan ngadupa leungeun Bahkarna nuker ngamang-ngamang gurinda anu sacongo deui tina beheung Kasman malah rasaan geus asa napal pisan harita teh bareng jeung sora gurinda nu ngawer-wer lep Bahkarna ngelokeun awakna ngagiwarkeun panaraja ngesi emul leungeun nu ngahiji deui naki suku simul nu ngaheat ngulawing ka palebah kakemplonganana. Tapi oro kaya mitra gerakan semul kacida cepetna manehna ngulawing terus nyepak deui seak cekuk Bahkarna kabeunangan awakna jadi teu saimbang sukuna nincak teu bisa aja siap Bahkarna setengah puter ngarobah posisi awakna jadi ngenca ngarampayak kusabab kabawa ku tenaga gurinda nu muter beuki tarik. Bahkarna teu sadar pamajikanana aya di satokangeunana palebah dinya pisan anak serang-serang wae gurinda ngahanca beheung pamajikanana timindo deui kalayan teu kaburu ngajerit gelenceng weh sirah pamajikanana sapat misah tina awakna tuluy ngagorolongan ka palebah daging jeroan nu numpuk di jero kontainer. Rumpuyuk awakna ninggang suku Bahkarna golokok getih ngabulaeh keluar tina palebah genggerongna anu sapat. Cek Bahkarna molohok mata simeuteun wujudna balik deui ka aslina. Sakadapan kaayaan jadi simpe ukur mesin gurinda anu masih ngagerung terepeh-repeh. Mitra kaum dangu tekung silila Bahkarna ngagerem pika gilaeun. Cek Bahkarna beri nepakan dadana
Siduhna nyarak celakan tina sungut anu urawah semunga budak. Panona burial buncelik. Lebah beheung pamajikanana nu geus misah jeung sirah, berek manehna sideku, sot kampak jeung gurinda ditunda. Dua dampal leungeunna ditadahkeun dipake nande getih nu ngagolontor tina genggerong pamajikanana. Leguk-leguk ditotor, diuyup sekaligus semani ngalaklak. Si Kasman ngayak-yak teu walakaya. Leuwas pacampur jeung gila. Beteung ngadadak musial, hulu angan mural jeung sebel, geus teu kuat hayang saoroloeun utah. Ari awak simul nu tadi hojah kiwari geus balik deui kawas mayit, melumburuk lir lamak baseuh yang saya teh jauh ti layon pamajikan Bah Karna nu geus sapat sirahana. Mitra kaum dangu beres nguyup getih cung Bah Karna nangtung atempo rigigna leuwih buringas ayeuna mah bari latam letem ngaletakan dampal leungeun jeung ramohna lamokot keneh ku getih pamajikanana. Bangun nikmat kacida tukung sisa panyeupahan leungeunna geus bersih ceg deui kana kampak pok mehna ngomong ditujukeun ka si Kasman. Sia Kasman, kumaha ngalawan kakuatan aing? Aing niat males pati pamajikan aing berlaya. Ceuk Bah Karna dituna teh bari muir-muir kampak hareupeun beungeutna si Kasman bari ngancam. Panonna hurung badi selasar nu warnana beureum untuna kekerot ngasah sihung ka tembong getih kimpel ngadagleg dina sela-sela bibirna warnana bungur semu hidung. Rasaga dia saya. Seberut Bah Karna narajang tampak dihembatkeun. Reup Kasman peureum, peuting ieu meureun aing paeh muka si rupa aing. Batin Kasman ngajerit bari nyambat pamajikanana. Nyai, hampura akang Nyai. Ceuk Kasman ngajero hatena. Geus kitu mah sakali deui mehna ngagorowok satarikna ngucap kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mitra kaum dangu na atuh teu kanyahoan kumaha mimitina. Ujug-ujug gulubrag kadenge sora anu ngagulubrag gonjerang disusul ku sora anu ngagonjerang. Tampak na cekelan Bah Karna murag ninggang kana sisi kontainer. Dina kaayaan anu samodel kitu ngan sakilat awak Kasman kawas aya nu nojer dijongklokeun sahabekna celeng-celeng ka jalan sisi taman. Bray lampu caang. Ketempuan Kasman ranyai cika-cikaan. Les bae manehna kapiuhan teu inget di bumi alam. Mitra kaum dangu isukna Kasman sadar-sadar geus nyampak di kamar rumah sakit. Selang impusan rantang dina leungeun kencana.
alat pacu jantung ngadaplok minuhan dadana nyenah nu jadi pamajikan anak katempo keur midangdam dibarengan ku ajengan Utom nu masih ngegerendengkeun ayat-ayat suci Al-Quran kana ceuli Kasman bari ngucapkeun kalimah takbir. Dulur-dulurna oge nyampak geus kararumpul ngeriung di sisi ranjang. Nyah Kasman bentak tuluy rarat-raret ka sabudereunana reh katempo pamajikan katempo bangun hariwang. Di mana akang teh nyi? Cek Kasman maksakeun ngab nanya kanu jadi pamajikanana. Kang, akang aya di rumah sakit. Hah? Di rumah sakit? Nya Kang, kunaon? Akang teh kena ku serangan jantung ngadadak Kang. Cek pamajikanana bari cuma limbah. Mitra kaum dangu, singkat ieu carita satutas Kasman dirawat salila 2 bulan di rumah sakit terus mulang ka imahna ti Padarmo. Basa Padarmo noong manehna kakarak Kasman apal cenah cek Padarmo bah karna teh terus masrahkeun diri ka polisi rehna geus numbalkeun nyawa jelema tina ilmu pasugihanana. Ucara ngirim parabun ti Gunung Galunggung pikeun piwadaleunana. Terus-terusna eta jelema-jelema teh jadi linglung. Dirina kawas aya nu mawa asup ka jero kontainer nu dipake gudang dagingna. Nya di tempat eta jelema-jelema teh diparagatkeun nyawana. Ucara digurinda beheungna. Dagingna terus dikampak direcah dihijikeun jeung daging sapi. Nya tina daging jelema nu geus dicampur jeung daging sapi eta bah karna ngajualan satena. Ih Kasman ngabirigidig sanajan tacan wani betus kana naon-naon nu karandapan ku manehna tapi tetampuanana teh teu leungit-leungit bang baungeun pang-pang namah lamun inget basa nempo layon semul anu geus ngagantung siap direcah. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan disobat.